Elet dua peti mentas kapergo keur barang tuang ku juragan wadana teh juru tulis di kantor sasadiaan baris nawiskeun dua surat panyese anu pedes kadua lurah anu kudu init harita sarta kudu ditawis ku juragan wadana ku anjeun dumeh nu jadi juru tulis teu kawidian nawis surat sarupa kitu tangtos bae salianti eta dua surat teh aya deui 3-4 tawiseun perkara sejen sabab saur juru tulis sakalian dipilukeun aya gancang beres bisa kabungkus ayeuna. Harita kakara jam 10 leuwih ari biasana juragan wadana tuas tawisna naon teh salianti anu kudu kenceng dijalankeun mah ditangtukeun. Lamun ti beurang jam 1 lamun ti peuting jam 8 nya eta dina waktu nu geus deukeut kana rek nutup kantor juru tulis. Tapi ku sabab harita hal nutupna kantor ti beurang dirobah kana jam 1 teh jadi hal tuas tawis oge dipundurkeun jam 1:30. Kajaba ditangtukeun jamna aya deui aturan sejen anu kudu dilalampahkeun lamun rek nawiskeun atawa miunjukna naon teh nyaeta samemeh asup ngadeuheusan ka jero kantor kudu ngiberan heula ku batuk atawa ku sejen rupa tarekah teu meunang balabas bulubus jol-jol asup ka jero sabab lampah kitu teh saur juragan wadana lampah henteu pantes sarua jeung kurang ajar malah lain perkara rek asup ka kantor bae sanajan di mana-mana oge satiap-tiap urang nyamperkeun ka batur henteu pilih luhur handapna sarta datang ti tukangeunana eta perlu mere nyaho heula ti kajauhanana keneh lamun teu kitu nya kaasup kana kurang ajar keneh bae paling goreng lamun sadatang-datang ka tukangeun anu disampeurkeun terus cicing ngarerepeh ngadagoan kanyahoan kudu disampeurkeun pribadi eta kurang ajar kelas hiji oge ku nyebut punten atawa omongan lian ti eta geus deukeut teuing aya di tukangeun nu disampeurkeun eta sataliti ga uang sarua jeung henteu pantes keneh sabab sok mata kaget anu dipuntenan atawa diajak ngomong cindekna lampah urang nyamperkeun ka batur teh ulah nepi ka matak jadi kaget kaditu jeung ulah matak itu bogaeun rasa asa diintip kalakuanana gitu saur juragan wadana anu keur ngobrolkeun perkara tindak tanduk tata krama jeung nu sejen teh nepi ka sararea pada terang yen sagala rupa anu geus katulis bio di luhur teh kacua juragan wadana. Jadi harita oge dina waktu rek nawiskeun surat panyeuseul kadua lurah teh eta katepayaan juragan wadana kitu teh ku juru tulis diemutkeun bener-bener di kantor anjeunna ngadigdig ngelek hiji jepitan geus rada buruk dieusi ku rupa-rupa tawiseun sasumpingna kapayun katepas bumi kawadanan terus goh-goy titiron sakali saolah-olah minangka keleneng lonceng pantona lamun di Eropa mah saha eta juru tulis saur juragan wadana ti jero kantorna nyaeta hiji kamar di tepas payun anu lawangna aduh hareupan jeung lawang kamar paranti tatamu sumuhun dawuh walon juru tulis ke jagoan di dinya saur juragan wadana sarta kadenge sada pahibut kawas aya nu diperenkeun geus kitu ngalahir deui ka dieu bae atuh aya naon sumuhun ngabantun tawiseun serat kanggo ka Cicapar sareng kagalonggong tea dihatur juru tulis sarta bus lebet ka jero kantor nya cingan tawiseun diudulkeun kabeh tina capitannana song disanggakeun sarta juru tulis calik sila tina parantina dihandap dina lebah tungtung meja gedengeun juragan wadana beulah kiwa dina tungtung meja nu beulah tengen aya hiji kursi duduk kosong anu matuh salawasna aya di dinya nyaeta paranti juragan istri calik ari keur aya perlu kacarogena lamun nuju didamel di kantor surat-surat ditungtut dicanakan sahiji diwaca ditawis jeung dipaparinkeun ka juru tulis supaya disuuban dihandap dina luhureun jepitan da ari dina meja mah bisi matak endag sabot kitu jebul ucing Candra mawat kakasih juragan istri asup ka jero kantor dina waktu juru tulis keur tungkul meh ngadepong nyuub sahiji surat nu kakara sok dipaparinkeun kalacat ucing teh naik luncat kana kursi kosong anu ditengeneun juragan wadana teh
sarta ku juru tulis katingali. Is. Saur juru tulis bari rada melengkung moncorkeun paningalina ka hanapeun meja diteruskeun kana lebah kursi matuh teh. Naon juru tulis, lahiran Juragan Wadana tapi bari jongjon awis hiji surat. Itu ucing kagungan ngaletakan tutuangeun. Diunjuk juru tulis. Mana saur Juragan Wadana bari gancang ningali kana kursi nu aya gedengeunana teh lain ningali ka juru tulis heula sarta bener ucing teh didinya keur ngaletakan sarikaya anu tadina kawas keur dipaju dituang ku Juragan Wadana da bukti siga keur geus teu aya saperti luna ngarendeng jeung eta piring sarikaya aya lumur rada gede dieusi kopi susu masih pinuh jeung ngebul dumeh turu beunang ngagoler di handap digigireun eta lumur semuna dihaja keur ditiiskeun. Keun bae da eta oge hancenganana kabeuki si Memeng. Saur Juragan Wadana sanggeus ningalikeun sakedeung kana leletakna eta ucing. Edas nganggo dipaparin kopi susu sagala. Saur juru tulis ngagerenyem ngahaja mikat juraganana ngarah mariksa. Sarta bener eta pamaksudanana kitu teh kajadian. Naon juru tulis? Saur Juragan Wadana. Semohon eta ucing nganggo dipaparin kopi susu sagala manis salumur pinuh. Saur juru tulis. Umenya supaya henteu katawis nyindiran. Is. Eta mah tangtu ajang juraganana. Lahir Juragan Wadana bari gumujeng. Bogoh poe ieu mah batal. Tulis. Batal. Rada rai-rai teu ngareunah badan. Semohon dawuh sapertos jisim abdi mangkukna teh. Is, ari kitu mah atuh. Sasalaman ngaranna ngan ulah rea beja kanu sejen. Ulah rea beja kanu sejen bae. Bisi moal aya nu puasa, peperieun urang teu da sejen deui jeung nu dagang atawa kulit nanggung. Meunang sakumaha karepna asal borogahan keur dalaharna ari urang mah sanajan buka keur dahar oge teu meunang teu purun. Da katalian ku bis luit. Gitu.